Salah sahiji ciri jalma takwa teh bisa nahan amarah. Jalma nu teu bisa nahan amarah dipastikeun eta jalmi can takwa, sabab aya nu kurang can bisa nahan amarah. Amarah teh bahaya baraya. Amarah bisa ngancurkeun diri urang. Amarah bisa ngaruksak ngaran urang di mata batur. Amarah bisa ngalahirkeun kazaliman kapapada sasama. Atuh amarah bisa ngajadikeun akal urang teu berpikir secara normal, sehingga kebijakan urang, keputusan urang teu hade, teu adil kaputusanna teh sabab ditumpahkan ku amarah. Rasulullah ngajarkeun di mana urang menang kaambek posisikeun nangtung buru-buru diuk. Atuh geus diuk cenah masih kene ambek buru-buru rebahan. Atuh geus rebahan masih kene aya kakeuheul teh ieu mah duruk dinu hate buru-buru wudu tuluy salat. Insyaallah taku salat mah. Nah, jadi amarah teh kadituna bisa menimbulkeun mangrupa-rupa karuksakan boh ka diri urang, boh kapabada sasama atanapi ka lingkungan. Kesaksian ku urang sadaya meureunnya dampak dina ambek aya penjarahan, dampak dina ambek aya pengeruksakan fasilitas umum, dampak dina ambek bisa ngabunuh indung, ngabunuh bapak, bahkan bapak atau indung bisa ngabunuh anak ku dampak ambek teh. Akalna geus teu normal. Sagalak-galakna macan moal nepikeun kangahakan anak, moal nepikeun kamaehan anak, tapi manusia di mana geus kakokup, geus kakurung ku amarah bisa ngalakukeun hal-hal anu leuwih buas tibatan sato. Sakitu baraya, hati-hati amarah.